ngaturkeun semua pangabutuh. Aduh. Maksud teh pangabaktos Gusti. Oh diterima. Abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah kiih. Aduh, aing mah kiih deui. Kidul maksud teh Gusti. Sabaraha urang upami teu leueur, aduh aleueur. Teu lepat. Dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalima sumur ketang limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya di belah mana palih kiih. Aduh kiih ya kidul Gusti sok siap sararea hingga ayo pada Parina teh kaki kan galap Anda magalap. Nah kamana saja ngomong kesangeunana. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema. Naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakon naon Rame jeung ieu mah saok galak. Saliman teh galak. Naon teh Ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal da ngariung teh. Wah, maneh mah buuk ai buuk. Budeg maksud teh. Bool ai bolot. Aya jelema kakikeun. Hapun teh ka pamirsa sadayana, ieu anu aya ditipung, tipung TPI maksud teh. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh. Aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus nyait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi. Aduh darah tista ieu darah tista maneh teh Pemenangkan datang. Sungut dikituan disadah henteu. Aduh ya. Anu galak Gitu. Ya, kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor, komeng, sanes kompor. Aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh. kompor jeung bihun ai miing. Jeung mikung, aduh. Miing maksud teh. Duh. Nya
jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li sia nu salah sia nu benerkeun coba tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel Kedengaran ke babaturan. baik teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui Kedengaran ke babaturan. nya Aya mah modal ku seuing. tuh dina 007 hah naon San Kompodat San Connery maksudnya atawa geuning aya film Tarasi Elsa duh nya aing kudu seri naon nya tuh kitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh Sarua gelona eta sarua. lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti Dibales ayeuna. dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh beleguk ya Allah keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh beleguk entong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh Naon gitu jeung lagu tili. tungkul aing dek nulis tungkul Ade. Si ada. Jelas. Aduh. gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nanti di dia goblok tong dina jajalaneun atuh dikuburina jurig baca sok bacok baca maksudnya Geus mimiti deui wae. geuning tutulisan ieu kumaha lamun urang baca baca Oh, baca. Kusihung baca. sok kusihung baca kusia Si lain. lain bapak uing pae atuh mun kita tadi hapan kitu bae oge belegog maut aduh mana teh kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang nah kacuna kapalih ditu belegu da eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan
baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing ai salah